kumaha meureun kayak teh. Motor duit kan nyokot enggak. Tahu bang, geus cenah tong bingung. Ai kolot abang kamarana eta? Dulu nyata orang nyokot duit ke bang teh jeung kahirupan sapoe gitu. Geus lah eta mah urang ka urang sugan we bisa ngabantuan. Heuh lah ulang jaran lah. Ayo ayo. Tuh ini kena kayak uang. Waalaikumsalam. Ini dia, Pak. Ya naon, Pak? Duh, wah ieu babaturan. Si abang tadi karampokan. Nah, terus Sugane abah uah bisa nulungan. sok jelaskeun heula kumaha masalahna itu kan ieu nya dari tukang kabang gitu lah. Terus balik di bank jual dipegat gitu lah. Mungkin rumah teh gini heula. Naon di wae ieu lauk bisa teu nyangut je genengeun lauk wae ka. Nyelawat lah penting ya. Oke lah mingki heula atuh sia teh. Kok sih jelas kumaha? Tadi kurang jelas kumaha juga kurang jelas pan kumaha dah kurang ngerti teh kan. Oh jadi kieu panjangnya. Kelak euy. Naon di wae? Benang dia li. Penting benang tidak ngegandengkeun si lain. Man, kumaha ieu? Dari cuma sekarang. Kan tadi dia di begal. Kurang pancing. Mancing wae. Mana mancingna? Jeung bapak kumaha we? Kumaha we? Ayo orang pancing naon. Lu bukan tanya teh duit tawa. Iya, sambil bingung. Pan lihat aja tadi lagi males HP ya, tuh benar. Ayo kita silakan. Iya, saya mau catatan 4.000. Jangan main kopi. Ayo tuh. Oh itu ya, ayo main lah kopi. Slow wa. Hati-hati wa. Ya. Pancing. Ayo, udah gua aja. Mancing. Kira aku dipancing gitu, ini mau obat nyanggut, aku udah lain lauk. Ih, terus kira udah gua antar. Hei kopi. Duh, eta kakak kurang gorowan. Woi, eta saha? Hei, si kopi. Siapa benar? Iya ya bangsat tewa. Oh iya. Itu gua main naon, ha? Aku we atuh. Woi. Yes. Punya dua aja. Putih. Oh, tah fix kuno boga najo, kumaha ngaku. Hah? Ngaku? Ngaku kumaha sia? Heuh ngaku. Nya geus lah aya nama aing da sebenarnya mah tigeunah hate teh. Di bang kopi anjing. Jadi nama. Kaju di mana kana? Di situ wa di bibir ayo wa samperkeun wa. Ayo. Aduh. Ya lah. Uwa, ka mangga. Kemana wa teh? Itu ngalah usut tuh mah. Wah, buruan ka dieu ye, kumaha cenah. Nah, saya. Ieu, paling teh. Eta ieu dua anjing wae. Kudu dikumakeun enak. Kieu mah. Saya tadi namanya ieu teh lain buat lain nek maling, tebet boga niatan tadi dina ge. Kalau nggak buka hati apa doang teh tadi namanya di eta si eta. Kumaha? Disebut tiga begawe lah, disebut tiga naon, bukan naon asal asik lah karena hati punya pi omongan, ya pi omongan lu mata nyeri hati
teh nah jadinya mungkin nama lembut aja tadi nama kayak gitu lah. Oh gitu. Oh jadi berarti mana gitu lah sombong ya hidup teh membeunghar sombong ya mah. Geus lah ini mah silih hampuran tah maneh. Kudu sabar di hirup teh ulah bong disebut pos kitu. Ulah epes meer naon teh. Maneh di ulah rasa maneh beunghar ngomong ka batur teh sangeunahna. Enggak sok aya mah sok sasalaman. Nyaman bang untuk kata mana yang jadi sahat. Jadi intinya yang kaya jangan sombong dan yang tidak kaya jangan berkecil hati. Terima kasih. Tunggu kami di episode selanjutnya. Gimana wak? Tega apa merenya? Aing ngagawe di kalamar jadi iya. Coba gitu. Nah, ayah hidup ayah teh. Hidup ke dia. Oh, dia juragan empang. Gitu aja. Wah, ulaga-ulaga teuing ieu jelema mah nyeri hate ye. Ikut aing teh Gitu. Kayak kejangar kieu mah bisa Ayo kumaha daek teh? langsung we potong mah ku ya. Itu jelema tuh. Itu Itu bicara. Kan ge aya. langsung adegan saha? Maneh loh. Oh, Langsung. lu balik sih teh aing. Asina, Bang. Anjing. Woi. Yun. Lu kan bener sih teh aing. Ini nah bener ya kempes. Asli. Abang ketang di news. Keleng seri. Oh, jago silat. Bering seri. Tas kemana? Ayo tinggal lain aja. Aduh. Aisyah. Oh, tak tadi pun boga aja tuh. Tuh, kagak. Lagi harus kopi. Oh, tak Oh, tak tadi pun boga aja. Oh, tak tadi pun boga aja. Kumaha aku. Ngaku. Tiga. Ngaku. Nanti si teh